Kuring boga hiji pangalaman anu teu bisa dipopohokeun. Kajadianna kealaman ku kuring 2 tahun katukang. Ngaran kuring Doni. Kajadianana kealaman basa kuring keur liburan sakola. Nyaeta di imah babaturan kuring anu aya di Cianjur. Basa tengah semester teh si Nandi babaturan kuring ngajak ulin ka imahna anu di Cianjur. Jeung basa eta teh ya kuring diajak jang liburan sekaligus mondok. Jeung saumur-umur memang can pernah ke Cianjur. Basa diajak itu kuring rada atoh. Kusabab ngadatangan daerah anyar cek pikir teh. Komo deui imah kolotna babaturan teh aya di Cianjur. Jeung imahna jauh ti kota. Ya kaayaanna ngadukung pisan jang liburan mah. Singket carita, kuring jeung si Nandi indit ka Cianjur bareng jeung 3 babaturan anu lainna. Salilana di perjalanan yang di jalan teh teu karasa kusabab dibarengan ku heureuy jeung ngobrol mah. Sanepina di Cianjur kuring dipapag ku kaayaan kolot tinu jadi babaturan kuring. Tapi basa turun dina beus kuring ngarasakeun aya rarasaan anu hariwang. Cek pamikir meureunan can dahar alatan perjalanan ti Bandung ka Cianjur lumayan lila. Kuring nempo imah kolot babaturan, imahna siga imah Belanda zaman baheula. Di eta imah teh aya 4 kamar. Nempo tina rohanganana siga anu geus lila tara dicicingan. Ya kusabab kolotna babaturan teh geus pindah ka daerah Subang. Singket carita, kuring ngobrol jeung babaturan teh nepikeun ka tengah peuting. Teu karasa waktu geus nunjukkeun jam 12 peuting. Babaturan ge geus aya anu indit ka kamarna, maksudna jang sare. Tapi ari kuring mah ngerasa can tunduh. Malah mutuskeun jang begadang sorangan. Harita kuring begadang teh di luar imah. Sabari gigitaran jeung ngopi teu poho oge kana rokona.
Sanggeus lila kuring gigitaran mimiti karasa aya rasa tunduh. Panon geus karasa berat. Nya kuring mutuskeun jang asup ka jero imah. Basa asup ke jero saliwatan nempo aya awewe asup ka kamar kuring. Hah? Kuring rada heran kusabab kabeh babaturan mah da lalaki. Ngan pamikir meureunnan pangaruh tina kuring geus tunduh. Jadi tetempoan teh geus aneh saking tunduhna. Ya kuring teu madulikeun kana eta awewe teh. Meureun saeutik rada halusinasi. Kuring tuluy-nuluykeun deui lengkah kuring. Tujuanna rek asup ka jero kamar. Basa mukakeun panto. Ujung-ujung sakolebat kalangkang anu ngaliwat hareupeun kuring. Kuring harita mah rada reuas sabab karasa pisan siga aya kalangkang bodas jeung angin anu tarik. Ngalaman kejadian kitu buru-buru nutupan panto tuluy naik kana luhur kasur. Teu lila kuring ge sare poho kana kejadian tadi. Kaisukanana aya babaturan anu ngomong lamun tadi peuting aya sora awewe anu keur ceurik. Tuluy kuring ge nyeletuk ngomong lamun kuring ge nempo aya awewe anu asup ka jero kamar. Basa ditanyakeun ka si Nandi teh manehna ngan saukur ngajawab lamun manehna mah teu nyaho. Sanggeus dipikiran jadi rada curiga kana kaayaan dieu imah teh. Singket carita poe kadua di mana kuring jeung babaturan balik ulin. Puguh memang rencanana indit ka Cianjur teh jang liburan. Lumatak harita kuring jeung babaturan arulin keluar sangkan hayang nyaho kota Cianjur. Ari baralik teh peuting nyaeta aya kana jam 10 peutingan.
kuring jeung babaturan henteu langsung sare. Tapi ngobrol bari hareureuy dina peuting eta teh. Ngan teu kungsi lila kusabab ngerasa capek, babaturan oge mimiti sarare. Tapi harita mah kuring ngerasa penasaran karena awewe anu kamari. Kuring mutuskeun jang begadang deui. Teu karasa waktu teh geus jam 1 peuting. Ya kuring ge mimiti indit ka kamar. Basa rek ngalengkahkeun suku. Kadenge ku kuring aya sora awewe anu ceurik. Sabab dicampuran ku tunduh, kuring jadi teu mikir ka awewe anu kamari. Ngan rasa penasaran anu kacida nasaha anu keur ceurik teh. Kusabab penasaran kuring ge nyampeurkeun eta awewe. Kasampak aya awewe anu keur ngajanteng di buruan imah handapeun tangkal buah. Tuluy ku kuring disampeurkeun. Basa disampeurkeun teh disidik-sidik eta awewe make baju bodas. Tapi keayaanana geus kotor. Tuluy make celemek, hideung, buukna pirang, jeung kulitna bodas. Kuring ge nanya ka eta awewe teh, "Teh, ari teteh kunaon nya? Nah habet nangis." Eta awewe teh teu nembalan kana pananya kuring. Deui ti harita eta awewe teh astagfirullah, ujug-ujug eta awewe teh nembongkeun beungeutna. Basa ditempo teh eta awewe beungeutna ruksak. Bibirna soek jeung beungeutna anu racak pinuh ku getih. Nepikeun ka nyieun kuring ngarasa enek. Panonna ge siga anu bucat sabelah jeung getih anu garing di kabeh awakna. Kuring soak pisan
Geningan eta teh curi Noni Walanda. Niat kuring rek lumpat ninggalkeun eta makhluk teh. Ngan ujug-ujug awak kuring teh teu bisa digerakkeun pisan. Suku kuring ngadadak ujug-ujug leuleus teu bisa dikukumaha. Alatan nandang rasa kasieun anu kacida. Kuring anu kur bisa meremkeun panon. Bari jajampean jeung adu asa bisa-bisa. Tapi aneh. Nah hari tamah kuring jadi poho karena segala rupa. Jampe-jampe jeung doa-doa. Kuring siga nu arap apeup-eup. Bibir kuring serek ngecap teh. Kuringan ukur bisa perem. Bari jeung sakuat tenaga sangkan bisa babacaan. Basa kuring perem teh eta awewe siga anu ngaharewos ka kuring. Ngan eta harewosna teh teu kadenge jelas. Nya kuring tuluy meremkeun panon. Nepikeun ka rasa kasieun kuring geus teu katandangan deui. Harita kuring kapaehan teu inget di bumi alam. Kaisukanana kuring diudangkeun ku babaturan kuring. Naha kuring bet ngagoler di buruan imah handapeun tangkal buah. Sapeuting kuring ngagoler di buruan imah. Sanggeus kuring sadar, nya kuring oge langsung nyeritakeun kejadian anu ku kuring kealaman. Sanggeus ningali kitu, nu jadi babaturan nya eta si Nandi. Manehna ngomong oge, lamun baheula teh aya awewe Walanda anu dijadikeun babu di imah ieu teh. Tuluy manehna disiksa jeung diruda paksa. Tuluy eta awewe teh dipergasa jeung dipiceun mayitna. Ngadenge carita kitu, kuring jeung nu jadi babaturan anu lainna ngarasa soak kana eta carita. Kusabab kejadianana telenges pisan ka eta jelema para pelaku.